Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hujan anu ngacrek sapeting jeput ngabalukarkeun mang ratus imah warga di Desa Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, kekeum caah anu jerona tepi ka 50 cm. Saestuna caah remen ngeueum paimahan warga di eta lelewek upama hujan ngacrek dina waktu anu lila. Hujan gede anu ngecrek salila genep jam ngabalukarkeun 200 unit imah warga di Desa Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung kakeum caah. Eta caah anu jerona tepi ka 50 cm teh karandapan alatan limpas na walungan tarik kolot anu henteu mampu nampung debit cai anu sakitu rongkahna. Eta caah teh ngabalukarkeun kagiatan warga jadi gejed. Warga anu boga karep iinditan kapaksa mentasan caah sangkan bisa keluar ti paimahan. Salah seorang warga Mekar Pawitan, Riri Rianti, ngeceskeun caah anu ngeueum kampung Mekar Pawitan karandapan alatan jebolna tanggul di sabudeureun walungan tarik kolot. Saestuna warga Mekar Pawitan ngarasa wegah kudu nyang hareupan musibah caah anu narajang meh saban tauna. Ini hujan memang dari jam berapa, Bu? Dari jam 1 kalau nggak salah ya, malam. Iya. Sampai pagi tadi belum. Iya, lagi tapi. Dari sini sendiri, Bu, emang biasa banjir kayak gini? Emang sih biasa ya. Biasa emang. Tapi udah susah emang penanggulangannya kali. Mungkin karena kecil salurannya kan gitu. Ada penangkalan di sungai ya? Di sungai ya udah coba untuk ini ya, memang tapi nggak tahu gimana. Caah alatan limpas na walungan tarik kolot lain anu munggaran karandapan di eta lelewek. Pangna kitu, eta caah teh lain ukur karandapan alatan hujan anu ngecrek, oge alatan sedimentasi dina dadasar walungan. Rezitia Prasaja, Bandung TV. Pintonan anu nembe ditingali ku hidup teh kaasup kana salah sahiji contoh warta. Dina pintonan eta, warta anu ditepikeun ka balarea ngaliwatan media elektronik nyata televisi. Naon anu dimaksud warta teh? Naon wae media eukeur nepikeun warta teh? Naon wae unsur-unsurna warta? Hayu urang bahas dina ieu pasamuan. Mikawarnoh warta, mengidentifikasi warta. Warta nyaeta katerangan atawa beja ngeunaan hiji kejadian atawa hiji hal anu ditepikeun ka balarea ngaliwatan media massa. Artinya, warta yaitu keterangan atau kabar berkaitan satu kejadian atau satu hal yang disampaikan ke masyarakat melalui media massa. Definisi nu sejen, warta nyaeta beja atawa informasi ngeunaan hiji hal atawa peristiwa penting anu kudu dipinganyoho ku balarea. Definisi yang lain,
Warta yaitu kabar atau informasi berkaitan dengan satu hal atau peristiwa penting yang harus diketahui oleh masyarakat. Dina basa Indonesia, warta teh sok disebut berita. Jadi dalam bahasa Indonesia, warta kita kenal dengan istilah berita. Warta anu ditepikeun ka balarea teh kudu. Jadi warta yang disampaikan ke masyarakat itu harus, jadi anggaplah ini adalah syarat-syaratnya warta. Jadi warta yang mau disampaikan itu harus bagaimana? Anu kahiji faktual. Faktual hartina warta kudu dumasar kana fakta jeung data nu aya, lain rekayasa atawa hoax. Jadi warta itu harus berdasarkan fakta dan data yang ada. Lain rekayasa, bukan rekayasa atau hoax, apalagi berita bohong ya. Nu kadua aktual. Hartina beja atawa informasina atawa kajadianana kudu anyar, hanet keneh, up to date gitu. Jadi informasi yang disampaikan ini berkaitan dengan peristiwa yang baru. Hanet keneh, jadi berita terhangat, up to date kekinian. Nu katilu objektif. Hartina eta warta teh kudu netral. Temihak ka salah sahiji golongan atau pihak nu tangtu. Jadi berita yang disampaikan itu harus netral, tidak memihak kepada salah satu golongan atau pihak tertentu. Jadi bukan untuk kepentingan satu pihak saja. Nu kaopat basana baku, hartina bahasa nu dipake nyaeta bahasa baku atau resmi. Jadi bahasa yang dipakai itu bahasa resmi, bahasa nasional ya. Oke, berikutnya yang kelima adalah penting. Artina beja atau informasi atau kejadianana mangrupa hal anu penting nu dipikanya hukum balarea. Jadi informasi yang disampaikan ini berupa hal yang memang penting yang harus diketahui oleh masyarakat. Media kanggo nepikeun warta. Artinya media yang digunakan untuk menyampaikan berita. Nyaeta media massa. Media massa dibagi dua. Nu kahiji media cetak, nu kadua media elektronik. Nah, media cetak contohna hiji koran, majalah, jeung tabloid, jeung sajabana. Nu kadua media elektronik contohna nu kahiji televisi, nu kadua radio, katilu internet. Dina nyusun warta, urang teh kudu memperhatikeun unsur-unsur warta. Nyaeta 5W plus hiji H. Nah 5W teh nu kahiji what, where, when, who, jeung why. Hiji H how. What hartina naon, where dimana, when iraha, who saha, why naha, how kumaha. Nah hartina aya nanya what teh hartina peristiwa naon anu diinformasikan, peristiwa apa yang diinformasikan ke masyarakat. Nu kadua where hartina di mana eta peristiwa kejadianana, di mana peristiwa itu terjadinya. When hartina iraha eta peristiwa teh kejadianana, kapan peristiwa itu terjadi. Nu kaopat who hartina saha anu kalibet dina eta kejadian. Artinya siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Terus why, naha atau aku naon ya. Naha eta peristiwa bisa kejadian. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Yang terakhir kumaha, how nyaeta kumaha kejadianana eta peristiwa. Bagaimana peristiwa itu terjadinya.
Ayeuna urang tingali deui contoh pintonan warta dina ieu video, teras dianalisis unsur-unsurna. Jadi kita saksikan kembali tayangan video yang tadi sudah kamu lihat. Nah, terus kita akan mencoba menganalisis unsur-unsurnya. Jadi dari berita yang disampaikan ini kita analisis 5W+1H-nya itu ada di mana. Silakan diperhatikan. Hujan anu ngacrek sapeting jeput ngabalukarkeun mang ratus imah warga di Desa Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, kekeum caah anu jerona tepi ka 50 cm. Saestuna caah remen ngeum paimahan warga di eta lelewek upama hujan ngacrek dina waktu anu lila. Hujan gede anu ngecrek salila genep jam ngabalukarkeun 200 unit imah warga di Desa Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung kakeum caah. Eta caah anu jerona tepi ka 50 cm teh karandapan alatan limpas na walungan tarik kolot anu henteu mampu nampung debit cai anu sakitu rongkahna. Eta caah teh ngabalukarkeun kagiatan warga jadi gejed. Warga anu boga karep iinditan kapaksa mentasan caah sangkan bisa keluar ti paimahan. Salah seorang warga Mekar Pawitan, Riri Rianti, ngeceskeun caah anu ngeueum kampung Mekar Pawitan karandapan alatan jebolna tanggul di sabudeureun walungan tarik kolot. Saestuna warga Mekar Pawitan ngarasa wegah kudu nyang hareupan musibah caah anu narajang meh saban tauna. Ini hujan memang dari jam berapa, Bu? Dari jam 1 kalau nggak salah dia malam. Iya. Sampai pagi tadi belum. Iya, lagi tapi dari sini sendiri, Bu, emang biasa banjir kayak gini? emang sih biasa ya. Biasa emang. Tapi udah susah emang penanggulangannya lagi. Mungkin karena kecil salurannya kan gitu. Ada penangkalan di sungai ya? Di sungai ya udah coba untuk ini ya, memang tapi nggak tahu gimana. Caah alatan limpas na walungan tarik kolot lain anu munggaran karandapan di eta lelewek. Pangna kitu, eta caah teh lain ukur karandapan alatan hujan anu ngecrek, oge alatan sedimentasi dina dadasar walungan. Rezitia Prasaja, Bandung TV. Analisis unsur-unsur warta. Tina pintonan warta anu tos hidup tingali dari tayangan yang sudah kalian saksikan tadi. Ayeuna hayu urang analisis. Sekarang mari kita analisis unsur-unsur wartana. Nu ngawengku 5W+1H. Unsur-unsur wartanya yang meliputi 5W+1H. Nu kahiji watt. Peristiwa naon anu diinformasikeun. Nyaeta mang ratus imah warga Desa Mekar Pawitan kakeum caah. Ratusan rumah warga di Desa Mekar Pawitan terendam banjir. Nu kadua usaha anu kalibet dina eta kajadian. Nyaeta nu kalibet nyaeta warga Desa Mekar Pawitan. Di mana eta kajadian teh? Banjir teh kajadianana di Desa Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, nu aya di sabudeureun walungan tarik kolot. Nu kaopat iraha eta peristiwa kajadianana. Lamun di berita nama teu disebutkeun, tapi lamun dina channel YouTube-na disebutkeun eta warta teh dipublikasi tanggal 21 Januari 2020. Artinya peristiwana sekitar tanggal 20. Nu kalima naha peristiwa bisa kajadian. Caah ku alatan hujan anu ngecrek salila genep jam. Banjir disebabkan oleh hujan yang turun selama 6 jam sareng alatan sedimentasi dina dadasar walungan tarik kolot, dan juga karena alasannya sedimentasi pengendapan pada dasar sungai tarik kolot. Nu terakhir kumaha bisa kajadian teh? Hujan anu ngecrek sapeting jemput ngabalukarkeun 200 unit rumah warga di Desa Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, kekeum caah anu jerona nepi ka 50 cm. Jadi hujan yang turun sepanjang malam itu merendam 200 unit rumah warga setinggi 50 cm.